Salisu jeung ari nu katiluna labsus siabi eta make pakaian al-baidi anu bodas fa innaha maka saestuna ieu baid afdalus siabi eta pangutamana pirang-pirang pakaian. Nomor katilu tina hayat Jumat teh make pakaian anu bodas. Naon sababna? Sabab pakaian bodas eta teh pangutama-utamana pirang-pirang pakaian. Sarahna tuluykeun. Qauluhu labus siab. Wa minha jeung eta tetep tina itu siab al-amaimu ari pirang-pirang sorban. Wa yusanu jeung disunatkeun naon ang takuna yen bukti itu siab jadi datan eta anu anyar. Pa ilam takun maka lamun teu bukti itu siab jadi datan eta anu anyar, sunnah tah disunatkeun naon ang takuna yen bukti itu siab qoribatan eta anu deukeut keneh. Maksudna can lila-lila teuing pakaianana. Wa minha eta tetep tina saparehna itu siab yusanu disunatkeun naon ayazida yen nambahan salimamu imam bi husnil hayati dina alusna tingkah lil ittibai karena anut wali annahu jeung karna saestuna imam mangdurun eta anu ditingali saha ilaihi itu imam. Jadi imam mah kudu leuwih alus pakaianana. Wal akmalu jeung ari nu pangsampurnana ang takuna eta yen bukti naon siabuhu pakaianana imam kulluha tegasna sakabehna siab baydoa eta anu bodas. Wa ilam takun jeung lamun teu bukti itu siab wa ilam takun jeung lamun teu bukti itu baydoa kulluha tegasna sakabehna siab pa'alaha maka anu pangluhurna itu siab. Keun bae sarungna mah umpamana warna hejo atawa warna beureum sarungna mah. Bajuna atuh nu bodas gitu, teu kabeh bodas oge. Wa rabi'u jeung anu kaopatna ahdud dufri eta neuktekan kuku atawa ngeuretan kuku intola lamun panjang itu dufri. Wa sya'ri jeung nyukuran buuk kadalika seperti baris seperti itu intola. Payantipu tuluy nyabutan jalma ibtahu kana bulu kelekna jalma. Wa yakusu jeung ngerok jalma syaribahu kana kumisna jalma. Wa yakhliku jeung nyukuran jalma anatahu kana bulu baokna jalma. Nomor kaopat tina hayat Jumat teh nyaeta neuktekan kuku jeung bulu-bulu nu aya dina badan. Buuk panjang cukuran, kumis rogok kerok, bulu kelek, bulu baok cabutan kurud. Cara nama lamun bulu kelek dicabutan, lamun kumis didawung digunting, lamun bulu baok dicukuran. Apal bulu baok? Sarahna jajaran kaopat ti handap yustahabu disunatkeun naon qalmul adpari neuktekan ku pirang-pirang kuku pikul li asyarati ayamin dina saban-saban 10 pirang-pirang poe. Jaro anu berjalan itu emak alal golibi netepan kana galib. Emakna ti mana? Itu tina itu tuh samemeh yustahabu aya wama. Wama jeung ari perkara qala anu ngadawuh Syekh Yusuf hu kana emak bil Anwari dina kitab Al Anwar min annahu tina saestuna itu emak. Yustahabu qalmul adbari fi kulli asyarati ayamin jaro alal ghalib. Wal ibratu jeung ari anu dihitung-hitung ari rekenan bituliha eta tetep kalawan panjangna itu adbar adatan ceuk adat. Pokona mah di mana-mana geus panjang teuk-teukan we kuku teh. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon al iktisaru ngawungkulkeun ala taklimi yadin
kana ngeuretan leungeun ngeuretan kuku leungeun wahidatin anu sahiji au rijlin atawa suku kadalika seperti itu wahidah nu kenca we hungkul gitu nu katuhuna henteu makruh. Kalab sinahwi na'lin seperti make saumpama senal wahidatin nu sahiji digari udrin kalawan teu aya udur seperti makruhna make senal ngan ukur sabelah. Wah tulipa jeung diihtilafkeun naon pi kaifiyati dalika tata carana itu taklim wal mutamadu jeung ari anu dipake tatagenan annahu eta saestuna jalma yabda'u eta ngamimitian jalma pi taklimil yadaini dina neuktekan kuku leungeun dua bisa babat tiyaminihi kalawan curug ramo katuhuna jalma ilahin siriha nepi ka cingirna itu yamin suma ibhamiha tuluy jempolna itu yamin. Jadi tina curug mapai kana cingir terakhir jempol anu katuhu. Suma hin siri yasarihi tuluy cingir anu kenca ila ibhamihi nepi ka jempolna itu kenca itu yasar. Jadi nu kenca mah tina cingir mapai kana jempol. Wa fi taklimi rijlaini jeung tata cara dina ngeuretan kuku suku dua bihin siril yumna eta tetep kalawan cingir anu katuhu ilahin siril yusra nepi ka cingir anu kenca alat tawali netepan kana tuluy-tuluy. Jadi tina cingir anu katuhu mapai tuluy terakhir cingir anu kenca. Lakin dahaba tetapi na berpendapat sahal Ghazali ila annahu kana saestuna jalma yabda'u eta ngamimitian jalma bisa babati yaminihi kalawan curug katuhuna jalma sumal wusto tuluy jajangkung sumal bin siri tuluy jari manis sumal khinsiri tuluy cingir suma bihin siril yusra tuluy cingir anu kenca suma bin siriha tuluy jari manis yusra sumal wusto tuluy jajangkung anu tuluy jajangkung suma sababatu tuluy curug suma ibhamiha tuluy jempolna itu yusra suma ibhamil yumna terakhir jempol anu katuhu suma bihin siri rijli tuluy cingir suku al yumna anu katuhu ilahin siri rijli nepi ka cingir suku al yusra anu kenca haka hu kana ma fil majmu'i dina kitab majmu' anhu ti Imam Ghazali. Jadi saur Imam Ghazali mah ngeuretan kuku teh leungeun ya mimitina curug katuhu tuluy jajangkung tuluy jari manis tuluy cingir geus kitu tuluy cingir kenca tuluy jari manis kenca tuluy jajangkung nu kenca tuluy curug anu kenca tuluy jempol anu kenca terakhir jempol anu katuhu. Lamun suku mimitina tina cingir suku anu katuhu parat eta mah papai nepikeun ka terakhirna cingir suku anu kenca. Tuluy ka tengah qauluhu wa yahliku anatahu wa yakumu jeung menggon makomahu dina tempatna itu yahliku naon kosuha ngagunting atau ngadawung na itu anat ngagunting aonat pihak atawa nyabutan itu anat lakini sunatu tetapi na ari sunahna pihaki rajuli dina hakna lalaki halkuha eta nyukuran itu anat wa amal mar'atu maka napon ari awe payusanu tah eta disunatkeun lahapikeun mar'ah naon natpuha nyabutanana itu anat. Is kabayang bulu bauk awewe mah dicabutan
kebayang peureusna. Naon sababna? 5 karena perkara kila nu dicaritakeun ieu emma. Tegasna innal halqa saestuna nyukuran yuqawi eta nguatkeun itu halku asyahwata kana syahwat. Parrajulu maka ari lalaki bihi kalawan itu halku aula eta leuwih utama. Li anna syahwatahu karena saestuna syahwatna rajul dhaifatun eta anu lemah. Jadi lamun digunting mah mata nguatan syahwatnya. Wa natpu jeung ari natpu nyabut yudoib eta ngalemahkeun itu natpu karena itu syahwat. Pal mar'atu maka ari mar'ah bihi kalawan itu natpu aula eta leuwih utama. Li anna syahwataha karena saestuna syahwatna mar'ah qawiyatun eta anu kuat. Beukian meureun awewena. Wayata ayyanu jeung narima tangtu alaiha ka mar'ah naon ijalatuha ngaleungitkeun itu anat ingda amri zauji eta tetep dina nalika parentahna salaki laha ka itu mar'ah biha kana itu ijalah. Bisi salakina resep kanu gomplok, resep kanu loba baokan. Wa ma jeung ari perkara qala nu ngadawuhkeun Syekh Yusuf hu kana emma fil anwar dina kitab Anwar. Min annahu tina saestuna kalakuan yustahabu eta disunatkeun naon halkuha. Nyukuran itu anat kulla arba'ina dina saban-saban 40 naonana yauman poena. Jaro eta berjalan ieu ma alal ghalibi netepan kana galib. Wal ibratu jeung ari rekenan bituliha eta tetep kalawan panjangna itu anat adatan ceuk adat. Wayah talipu jeung narima beda-beda naon dalika itu tuliha bihtilafil ashosi kalawan narima beda-bedana awak-awakan jalma wal ahwali jeung pirang-pirang tingkahna. Tah engke si bulu baokna kamanakeun. Wayusanu jeung disunatkeun naon dap uma ngubur perkara yujilu anu ngaleungitkeun hukana emma yujilu anu ngaleungitkeun jalma hukana emma min duprin nyatana tina kuku wasa'rin jeung buuk wadamin jeung getih. Matak ti heula pernah nerangkeun di mana-mana awewe dicukur buukna atawa lamun selama keur head sok aya buuk nu murudul kubur eta teh. Wa tatayyubu jeung make seseungitan bi ahsani ma kupang alus-alusna seseungitan wajada anu mangihan jalma minhu tina emma. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon al insatu repeh wa huwa jeung ari ieu insat as-sukutu eta repeh mal isgoi sartana ngaregepkeun fi waqtil khutbati dina waktu khutbah. Wa yustasna jeung diistisna minal insati tina insat naon umurun pirang-pirang perkara madkuratun anu ditutur fil mutawalati dina kitab nu panjang babaranana. Minha eta tetep tina sawarehna ieu umur ingdaru a'ma ari nyingsieunan jalma anu lolong ayaqa kana yen tigebrus ieu a'ma pibirin dina sumur. Waman jeung jalma dabba anu ngarayap ilaika man naon akrabun skorpion masalan umpamana. Tina sawarehna deui pasunatan Jumat teh make seseungitan minyak seungit bari anu pang alus-alusna seungit gitu. Dina sarahna wa aulahu jeung ari pang utamana itu ma almisku eta kasturi. Di pokona memakai minyak seungit anu pang alusna lah pang seungitna. Terus wa yustahabu naon al insatu sunah repeh waktu khotib keur khutbah. Maka keur si mustamiin kakuduanana dengekeun eta khutbah
lain wungkul dengekeun tapi oge kudu ngaregepkeun. Wa yustasna minal insot, tapi aya nu diiwalkeun seperti umpamana urang teh keur ngadengekeun khutbah ari pek aya nu lolong rek digebrus kana solokan atawa kana sumur maka meunang ku urang di bejaan. Atawa umpamana aya jelema rek diseureud ku langir tuluy urang teh ngomong maksudna ngabejaan, awas euy eta aya langir, tah eta mah hukumna teu naon-naon eta mah gitu. Sunatna mah tetep ngadengekeun bari ngaregepkeun. Tingali 223 jajaran kahiji qauluhu yusana minal insot, yustasna minal insot umurun minha eta tetep tina sawarehna umur ma ari perkara dakaro anu nutur musannif hukana emak. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna umur assalamu ari maca salam alaman ka jalma raddus salami ari ngajawab salam alaman ka jalma salama anu maca salam man alaihi ka itu samiil khutbah, tulis sarujuk gantung jalma anu ngadengekeun khutbah. Wa ingkana jeung najan bukti naon ibtida'uhu ngamimitiana itu salam makruhan eta dimakruhkeun, tetep ari ngajawab nama sunat sanajan ngamimitianana maca salamna makruh gitu. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna umur tasmitul atisi ari ngadoakeun jalma anu bersin. Wa minha jeung eta tetep tina sawarehna itu umur as-shalatu ari maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dasima idikrihi dina nalika ngadenge dituturna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabu jeung disunatkeun naon raf'us shauti narikeun sora biha kalawan itu salat ala nabi. Wa iniktado jeung najan nerapkeun naon kalamu raudhati dawuhan kitab raudhah wa asliha jeung matan raudhah ibahatahu kana mubah kana meunangna itu raf'u. Wa saraha sal qadi tegasna Abu Thayyib bi karahatihi kalawan makruhna itu raf'u. Wa qad taqaddama jeung geus tiheula naon anal mu'tamad saestuna anu mu'tamad ma eta perkara iqtado anu nerapkeun kana ma naon kalamu raudhah wa asliha jeung matana raudhah. Wa man jeung ari saha jalma dahola eta anu asup man al masjida ka masjid wal imamu bari ari imam yahtubu eta keur khutbah itu imam salatah salat jalma rakaataini kana 2 rakaat khopi pataini anu enteng duanana sumaya jelisu tuluy diuk man wa ta'birul musannifi jeung ari ngabahasakeunana musannif bidahola kula padahola yufhimu eta mere paham ieu ta'bir anal hadira kana saestuna jalma anu hadir layun si'u eta ulah ngalakukeun ieu hadir salat rakaataini kana salat 2 rakaat sawaun sarua bae salat naha salat man sunatal jum'ati kana sunat Jumat awla atawa lain itu salat wala yadharu jeung teu dohir min hadal mafhumi tina ieu anu dipaham naon anna fi'lahuma saestuna migawena itu rakaataini haramun eta haram aw makruhun atawa dimakruhkeun. Lakinin Nawawi tetapi nari Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab dina sarah kitab Muhadzab saraha eta mertelakeun ieu Nawawi bil hurmati kana haramna. Wa nukila jeung ditukil naon al ijma'u ijma' ulama alaiha kana itu hurmah anil Mawardi ti Syekh Mawardi. Umpama urang terek Jumatan ini teh ka masjid
Begitu datang ke masjid, imam keur khutbah, maka keur urang sunat salat 2 rakaat anu enteng. Nu dimaksud enteng teh pigawe anu rukun-rukun wungkul, sapertikeun maca Fatihah, takbiratul ihram, Fatihah, ruku, sujud, nu entengna we wungkul. Mun ruku, mun sujud cukup ku bi qadri subhanallah, nu penting aya tumakninahna gitu. Lafad dahola eta teh mere paham kieu, bahwa jalma anu geus aya di masjid kari-kari imam keur khutbah eta mah ulah salat sunat. Kali deui, lafad dahola eta teh mere paham bahwa jalma anu geus aya di masjid kari-kari imam keur khutbah, maka eta jalma ulah salat sunat naon wae. Seperti umpamana urang poho teu salat sunat ba'da adan, ari heg umpamana imam keur geus naek kana mimbar geus khutbah, ingat aduh urang teh tadi teh salat qobla euy, tuluy urang teh salat qobla, tah eta nu teu dimeunangkeun mah gitu. Ngan ari keur jalma anu asup mah nu kakara asup sunat eta mah. Ngan dina ngahukuman ulahna teu jelas ieu teh gitu. Sekali deui, dina ngahukuman teu meunangna ieu teh teu jelas. Teu meunang jalma anu si jero masjid teu meunang salat sunat, tah hukumna teu jelas. Maksudna teu jelas, duka hukumna teh haram, duka makruh. Ngan pedah saur Imam Nawawi hukumna teh haram. Imam Mawardi nukil haramna teh geus ijma para ulama, haram di mana-mana geus di jero masjid, khatib naik kana mimbar geus khutbah, urang salat sunat, hukumna haram. Ngan pedah aya nu ngaharamkeun, aya anu makruh, teu jelas teh lah. Sekali deui lempengkeun, jelema anu geus aya di jero masjid kari-kari imam geus naik khutbah maka teu meunang salat sunat. Ngan masalah contohna nu tadinya seperti gambaran poho teu salat sunat qobla. Ngan dina masalah ngahukuman ulahna ieu teh teu jelas, teuing haram, teuing makruh. Ngan pedah saur Imam Nawawi hukumna teh haram. Tuluy deui Imam Mawardi nukil bahwa haramna salat sunat di jelema nu geus aya di jero masjid bari imam geus khutbah eta teh haramna teh geus disepakati atawa geus ijma para ulama. Patajar ti hanap aya qaulu aya faidatun di kurungan. An Sayyidi katampi ti panutan kuring tegasna Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Nafa'anallahu bihi amin. Anaman saestuna jalma wadoba nafa'a muga ngamanfaatkeun na ka urang sadaya sallallahu Gusti Allah bihi kalawan itu Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Anaman saestuna jalma wadoba anu ngamayengkeun eman, ngamayengkeun nganggerkeun ala qiraati hadainil baitaini kana maca ieu dua bait fi kulli yaumi jum'atin dina saban-saban poe Jumaat. Tawaffa tah ngamaotan hukaman sallallahu Gusti Allah alal islami bari netepan kana Islam min ghairi sakin kalawan henteu aya kamangmangan. Wa huma jeung ari ieu baitain ilahi lastulil firdausi ahla. Ilahi duh Gusti abdi, duh pangeran abdi, lastu lain abdi, ahlan eta ahli lil firdausi kana surga firdaus, wala aqwa jeung teu kuat abdi ala naril jahimi kana neraka jahim. Pahab maka mugi maparin Gusti li ka abdi taubatan kana taubat, wagfir sareng muga ngahampura Gusti dunubi kana pirang-pirang dosa abdi. Fa innaka maka saestuna Gusti ghafirud dzanbi eta
dat anu ngahampura kana dosa al azimi anu agung anu gede. Wa nukila jeung ditukil an badihim ti sapalih ulama naon annaha saestuna itu ilahilas tulil tuqra'u eta dibaca itu ilahilas tulir khamsa maratin kalawan 5 pirang-pirang balikan ba'dal jum'ati dina sabada salat Jumat. Paslun wallahu a'lam.